Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rasifa Gita Amani ti kelas 10 IPA 8. Di dieu abdi bade ngalaksanakeun tugas bahasa Sunda nyaeta ngadongeng. Anu judulna Sasakala Talagawan. Di zaman baheula aya hiji raja nu kacida beunghar pisan, tapi hanjakal raja teu gaduh putra. Raja geus kaditu ka dieu tatambah sangkan Prameswari tiasa ngagaduhkeun putra. Dikersakeun ku anu kawasana Prameswari teh ngandung. Kanjeng raja kacida bingahna ningali Prameswari ngandung teh. Nya dina waktosna lahir hiji putri nu kacida geulisna. Kunyaan-nyahaan sagala pamentahan putri teh taya nu dipungpang. Estu dihayukeun kabeh. Dina hiji dinten putri aya pamundut ngan ku raja atana piramana teu tiasa ditedunan. Atuh gantawang wae nyusulan seseepan. Inten berlian pamasirawana diaur-aur payuna ramana. Sirikna henteu kana pame teu raja sareng Prameswari ngawurkeunana teh. Kitu kersana nu maha kawasa. Na atuh ari burial teh cai tina taneuh beki ngagedean. Nu akhirna karaton kekeun leungit karaton timbul talaga. Nu kaweunahana talaga teh sok katingal sarupaning warna-warni matak endah katingalina teh. Cenah mah eta teh Inten Permata anu diaur-aurkeun ku putri. Kitu saurna pamiarsana. Jadi sakitu dongeng cerita Sunda sakitu wae dongeng ti abdi. Hampunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, jangan lupa